Pamirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring nyaeta Muhammad Hildan Setiawan dina Warta Sunda anu bade disampaikeun ku sim abdi. Pamirsa, saasi nu teu nyaho Bandung, tempat anu loba kadahareun di tiap tempatna. Beurang, sore, penting pasti aya kuliner. Contohna aya salah sahiji kuliner anu top di Bandung. Selanjutnya aya rakan abdi anu aya di lokasi. Pemirsa, abdi atas di lokasi anu loba kadahareun, tempatnya aya di Pajagalan, seberangan SMP 25. Ibu berjualan di sini udah berapa lama? Sudah 22 tahun dari 2002. Kalau boleh tahu bukanya jam berapa ya? Jam 8 lebih. Ibu kira-kira berapa? Jam setengah 4 atau jam 4. Bu, ini kalau bahan-bahan semolis itu terbuat dari apa gitu? Sama terigu. Habis sama terigu. Kalau pembuatannya gimana? Kalau pembuatannya nanti masukin ke tempatnya, lalu bikin adonan kinsa, terus dimasukin, diaduk, baru digulung-gulung. Selama berjualan di sini ada kendala gitu Bu, atau dari segi tempat gimana? Kadang ada kendalanya, semisal waktu itu tuh ada COVID ya. Ya. Ada COVID, itu kan berhenti, pastilah semuanya juga berhenti kalau ada COVID itu. Kalau senangnya itu pas ramai aja, senang. Jadi ayeuna urang bade nyobean semua anu aya di SMP 25. Menurut Abi, simona gurih, bumbunya pas, cara simona terlihatnya. Jadi untuk jajanan murah ini sangat worth it lah untuk dipeser. Pemirsa, ieu salah sahiji kuliner anu top di Bandung. Anu nembe dicobian. Kemungkinan leuwih seueur deui kuliner-kuliner anu top di Bandung. Sakitu wae ti simkuring, punten wilayah kalepatan dina bahasa. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.